Tah abah ayeuna nebikeun ka harudang kokoronangan nebikeun ka dilaan jaket ayeuna mah ganti tah ayeuna kostimna ge tuh kuno hejo tah abah rek lempang deui ka luhur tah abah ayeuna mulai tos istirahat mah mulai aya napas deui alhamdulillah tah abah ka dulur-dulur ka wargi-wargi masih kene panjang perjalanan yo ka luhur teh tinggalan itu ngaranna puncak Gunung Manglayang. Tapi tak tanam nepi teh masih panjang kene wartos nama masih kena sajamna deui cenah Gunung Manglayang teh anu puncakna mah ieu mah aya gunung nama tos sampe tapi puncakna mah teu aduh batuk sabah ieu mah geuning aya batu bisa teteh nece mah ti kosewa deui tah ka wargi-wargi ka dulur-dulur nu aya di lemur barayang kota ka Pak Haji ka Bu Haji ka guru tah tingali anu ngaranna Mang Tajudin teh ieu tah ayeuna mah menjelajah ka puncak Gunung Malayang teh tah yakin katingali ku ibu teu ngabobodohnya jelas tingali jelas abah bari seserian oge aduh ampun kacapena aduh sakacapena ge geus katulungan sabarana mah tapi abah mah maksakeun we ka dulur-dulur ka baraya tah urang kota misi hayang apa puncak Gunung Malayang teh ieu tah upami mung ka dieu alim ka dieu sampai sakitu jauhna seperti abah tongton we anu ngaran Amang Tajudin tongton Amang Tajudin ieu teh Amang Tajudin aya Amang teh tah Pak Amang teh Tajudin tajuk agama mudah-mudahan we mudah-mudahan ayeuna sing dipalahnyahkeun Yuswa bari sarehat aduh nuhun ka wargi-wargi ka dulur-dulur abah parantos ditonton videona mengucapkan terima kasih kasayan ibu kasayan bapak kasayan pemuda kasayan neh mudah-mudahan sing digentosan ku kabagjaan digentosan ku kasehatan digentosan ku kabarokahan urang kalina sing salerdas sing garade milih nya sing saroleh abah kukuluyungan masih kan panjang lakon abah nepi ka puncak tinggalan tinggal ayeuna mah ka puncakna mah mureunna da biayana awis teu ngangece-cecean namun ka bawah mah jelas da tempat wisata dijujugan ku balarea dieu oge anu kasapean mah nebikeun ka nuna sapatu sabola di dieu tinggalan tuh capek meureunna daripada alur mending dilan sapatu teh namun ka dieu musim hujan tingali ku abah tuh pohon jukut aya ka di tonggohna dah geus teu kapiara mah mun ka bawahna mah tempat wisata mun dipiara ieu mah udah benar-benar leuweung geledegan teh wah mun ka dieu peuting maludeung sapi jaminana nu leudeung ka dieu aduh capek abah teh alhamdulillah mentak sing karunya ka abah tah abah capek keun we abah dihina oge cenah keun aja mah ulah geurehan wah sabadan bae da kacape abah mudah-mudahan we sing ditarongton ku wargi-wargi ku dulur-dulur sing aya piwelasna abahna da kasayan ka abonan mah pagentos amin ya Allah ya amin sing mah panjang di pedar mah panjang lebar anu sariosun ku abah rek ditutup we wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh kacape abah teh bikin ngagoler Allahu akbar